Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna, ibu baris ngadugikeun materi ngeunaan dongeng Sunda. Wilujeng ngaregepkeun. Sate acan kana materi, ibu baris ngadugikeun heula tujuan pangajaran anu baris ku hideep di hontal. Anu kahiji nyaeta nyebutkeun unsur dongeng. Anu kadua nyebutkeun unsur pamohalan dina dongeng. Anu katilu ngabedakeun wanda dongeng. Anu kaopat nyaritakeun deui eusi dongeng. Anu kalima ngadongeng kalawan lafal jeung lentong anu merenah. Tah ayeuna mah hayu urang langsung wae kana materi pangajaranna nya. Anu baris ku ibu didugikeun anu kahiji nyaeta wangunan dongeng. Dongeng teh nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran atawa prosa anu sumebarna sacara lisan atawa tatalepa. Maksudna rekaan teh lantaran dina dongeng mah kalakuan jeung paripolah palakuna teh sok pamohalan atawa teu asup akal. Contona wae, sasatoan bisa nyarita kawas manusa. Jalma bisa hiber atawa raja bisa jadi maung. Ta eta teh salah sahiji unsur-unsur pamohalan atawa unsur-unsur anu teu asup akal anu aya dina dongeng. Sabab sumebarna secara lisan atawa disebat tatalepa, ku kituna pangarangna oge tara kapaluruh atawa biasa disebut anonim taya pangarangna. Malahan ti iraha mimiti sumebarna oge tara kanyahuan atawa tah salajengna nyaeta ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng teh diantarana nyaeta anu kahiji dongeng teh diwangun ku basa lancaran atawa prosa. Jadi dina karya sastra teh aya prosa, aya puisi, aya drama. Upami prosa diwangunna tanapi bentukna teh paragraf-paragraf. Upami puisi pada-pada atanapi bait-bait. Upami drama wangunna dialog. Jadi bentukna teh dialog. Anu kadua dongeng miboga unsur pamohalan. Tah ieu ciri-ciri anu paling dasar atau nu jadi ciri khas nu aya dina dongeng nu ngabedakeun dongeng jeung carita sejen teh nyaeta dina dongeng mah aya unsur pamohalanana. Jadi aya hal-hal anu sifatna teu masuk akal atanapi teu asup akal. Anu katilu sumebarna sacara lisan atanapi tatalepa. Jadi di jalma hiji dicaritakeun ka jalma sejena, ku jalma sejena dicaritakeun deui ka jalma nu sejena. Kitu turun tumurun. Lajeng anu kaopat nyaeta teu kapaluruh saha anu ngarangna atawa tiasa oge disebat anonim. Anu kalima nyaeta dina dongeng eusina teh sok aya ajen inajen atanapi nilai-nilai anu jadi pieunteugeun kanggo urang anu macana kitu panginten. Tah sanggeus urang medar ngeunaan ciri-ciri dongeng, ayeuna urang baris medar ngeunaan rupa-rupa dongeng. Jadi dongeng teh dibagi sababaraha rupa. Nu kahiji nyaeta aya fabel, anu kadua aya parabel. Anu katilu sasakala atawa pami dina basa Indonesia mah disebat legenda. Anu kaopat aya mite atanapi mitos. Sareng anu pamungkas aya sage atanapi babad. Tah nu kahiji nyaeta fabel. Fabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan kalayan miboga paripola atawa kalakuan kawas manusa. Upamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Jadi dina dongeng fabel mah nu jadi palakulna teh lain manusia tapi sasatoan. Jadi sasatoan didinya bisa nyarita oge bisa mikir. Contohna wae dongeng gajah jeung sireum atawa aya oge dongeng anu kasohor mah dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Anu kadua nyaeta dongeng parabel.
Dongeng parabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Sakapeung mah sok mahiwal pikaseurieun tapi oge jadi lenyepaneun. Contona wae dongeng si Kabayan. Tilu nyaeta dongeng sasakala atanapi dina bahasa Indonesia mah biasa disebut legenda. Dongeng sasakala teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasal, tiasa asal muasal ngaran tempat, tiasa oge asal muasal ngaran barang, asal muasal sasatoan, asal muasal tutuwuhan gitu. Tah contona wae sasakala teh aya sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Aya oge sasakala Situ Bagendit. Aya oge sasakala Gagak Buluna Hideung. Jeung sasakala anu sejenna. Dongeng anu salajengna nyaeta dongeng mite atanapi mitos, atanapi sok disebat oge dongeng kepercayaan. Nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana lelembutan atawa perkara-perkara anu sifatna goib. Contona wae nyaeta dongeng Nyi Roro Kidul anu asal muasalna ti Sukabumi. Jeung deui dongeng Ngipri ka Siluman Oray eta mangrupi conto tina dongeng mitos atanapi mite. Anu pamungkas nyaeta dongeng Babad atanapi dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa carita hiji jalma anu aya patalina sareng sajarah. Contona wae dongeng Prabu Siliwangi, dongeng Sangiang Boros Ngora jeung dongeng Ciung Wanara. Anu salajengna nyaeta unsur-unsur intrinsik anu aya dina dongeng. Anu kahiji nyaeta tema atawa jejer. Tema teh nyaeta ide, gagasan atawa pokok pikiran anu ngajiwaan eusi carita. Contona wae sapertos tema dina dongeng anu parantos ku hidep diregepkeun. Dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. Didinya jejerna nyaeta ngeunaan moral. Salajengna nyaeta latar atawa setting. Nyaeta tempat lumangsungna carita, waktu jeung mangsa dina carita, oge suasana nu karasa dina eta carita. Janten latar teh kabagi jadi 3, aya latar tempat, aya latar waktu, jeung aya latar suasana. Contona wae dina dongeng Tangkuban Parahu anu parantos ku hidep diregepkeun. Didinya latar tempatna aya anu di karaton, aya anu di leuweung, oge aya anu di Ranggon. Kitu oge latar waktuna eta teh nyaritakeun ngeunaan zaman baheula. Didinya latar waktuna latar waktu beurang, peuting jeung janari. Oge anu pamungkas aya latar suasana. Suasana anu karasa dina carita eta nyaeta aya suasana anu geeuman, oge aya suasana anu pikasedihkeun. Salajengna nyaeta palaku atawa tokoh. Nyaeta naon-naon bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan, sabangsaning jin jeung siluman anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Unggal palaku teh miboga watek jeung pasipatan sewang-sewangan. Naha sabar, gede ambek, bager atawa angkara murka. Palaku dina dongeng Sasakala Gunung Tangkuban Parahu teh anu kahiji aya raja, aya wayunjang, aya Situmang, aya Dayang Sumbi, oge aya Sangkuriang. Salajengna nyaeta galur atawa alur. Nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur.
Ari galur teh dibagi jadi 3. Aya galur maju atau disebat merele, aya galur mundur, oge aya galur campuran atau mobok tengah. Galur dina dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu teh kaasup galur maju sabab runtuyan caritana saperti kieu. Kasang tukang pangresep raja Karajaan Priangan anu resep moro dituluykeun ku lahirna Dayang Sumbi, tuluy lahir Sangkuriang, tuluy Sangkuriang pundung alatan ditakol ku Dayang Sumbi, Sangkuriang tepung deui jeung Dayang Sumbi, tuluy ngajak kawin, jeung nu pamungkas niat Sangkuriang bolai tug kajadian najong parahu nepi ka nangkubna. Salajengna anu pamungkas nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta rupaning hal atawa perkara anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca ngaliwatan karyana. Tah cobi ayeuna ku hidep tangtukeun atawa sebutkeun amanat naon anu nyangkarup dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu anu parantos ku hidep dibaca. Disebutkeun dina Google Form anu ku ibu dipasikeun dina GCR. Tah sakitu materi anu ku ibu didugikeun dina lawungan ayeuna. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo hidep tur jadi pamacu sumangat hidep dina diajar dongeng basa Sunda. Ayeuna mangga ku hidep dibaca deui hiji dongeng salian ti dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu tuluy dianalisis unsur-unsur intrinsikna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.